Mudah-mudahan urang sadayana sing sarehat walafiat, panjang yuswa, diberkahkeun ilmu ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana ayeuna cuaca teh menurut BMKG mah keur ekstrim, aya perubahan cuaca. Numawi di Batur mah banjir nya, naon di longsor, urang mah alhamdulillah. Tak mudah-mudahan weh urang tinggal tasyakuran ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ngalengkakeun tholabul ilmi. Sakedik panginten ibu sadayana kangge menghadapi bulan suci Ramadan dina tahun dia malah orang sesederhana mungkin ya. Biasa nama tahun kamari mah umpamana sagala diayakeun, anu eueuh teh diayakeun, ayeuna mah diajar sesederhana mungkin. Keur mah eueuh deui panon nya, anu makan beas rada naon cenah, rada marahan. Kamari ningali halodo tarik pisan. Nu kaduana ayeuna kamari simkuring ningali di Karawang keur kena musibah. Nya henteu beunang kuburit, kubureum teh geuningan. Nya beureum termasuk di daerah eta tah, daerah Cirende. Nya Kang Lurahan Apiah tah. Eta parena beureum ngorake di aritan we, ngora sawareha oge. Sab hampir beak ku 2 peuting beureum teh nya. Terus kamari ngaji di Cipunagara anu sakitu legana teh ibu seep ku beurit. Tak loba nu ngalalamun we nya. Urang mah alhamdulillah pare teh teu ku beureum, teu ku beurit heuh sawahna urang mah. Tak urang tinggal syukuran ka Gusti Allah. Ya di antarana urang kangge bulan suci Ramadan teh sameme ya aya katerangan man bariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Sajelema nu bungah karena datangna bulan puasa, bungah hate teh nya. Ari cirina bungah teh jalma nu mempersiapkeun diri kangge menghadapi bulan suci Ramadan. Contoh kieu, urang bungah ya, bungah rek kadatangan semah sadeungkeun bulan suci Ramadan teh tamu anu agung. Eta bulan suci Ramadan teh tamu anu agung. Kemudian pang agung-agungna dina bulan nyata bulan suci Ramadan. Entong-tong ieu na naumus shaimi sarekna jalma nu puasa ibadatun dituliskeun ibadah. Umpamana ya ibu teh tas sahur teh nya dur salat subuh. Hoream-hoream teh sare we. Kayak hudang-hudang lohor. Eta teh dituliskeun ibadah. Nya nyari boga parabaneun meureun nya boga uruskeun eta teh cacak sarena pomo lamun naon, lamun ibadahna. Ibadah teh aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer mahdoh. Goer mahdoh ari mahdoh mah ibadah nu langsung hubungan jeung Allah seperti urang salat, puasa, zakat, ibadah haji, eta ibadah mahdoh. Ibadah goer mahdoh mah urang pada makhluk, ngurus anak ibadah, digawe ibadah, nyeusehan ibadah, sasapu tuh. Sedangkan kangge istri mah saha wae awewe cenah kitu nya anu sasapu di jero imahna nguruskeun keluarga eta teh sarua jeung sasapu ganjar teh sasapu di jero Masjidil Haram. Nya. Kadang-kadang urang sok araw ngono, "Buala we atuh." Nya.
Ya, eta teh pahalana nya sarua jeung sasapu di masjidil budak cerik dengek teh cerik. Masya Allah, ibu ngaganti popok orok ngayunkeun budak nyalinan anak nguruskeun anak tengah peuting. Eta teh sarua jeung ibadah sapeuting jeput, tahajud sapeuting jeput. Aing ngaran sapeuting jeput teh naon nya? Pokona mah kitu we lah. Lamun salat tahajud ayeuna jam 1 teh berarti nepi ka bijil pajar. Kira-kira sanggup kita salat di jam 1 nepi ka jam 4. Jika nama isuk-isuk pingsan atuh. Ya, dibawa ke rumah sakit. Tah ibu teh tiba nguruskeun anak ngaganti popok budak cerik nyusuan. Eta teh ganjarana teh sarua jeung tahajud sapeuting jeput. Tuh komo dina bulan puasa tuh. Dina bulan puasa mah waman jeung sing sajalma tuh nya. Sajalma hiji wae awewe anu nyieun ridho jauh jahat. Wa mamin raatin teu aya hiji awewe tatlubu anu neangan ridon karidoan jauh jahat kasalatina. Fi Ramadan dina bulan Ramadan ila walaha angin tetep kaeta istri teh sawaka Maryam dibere pahala ganjaran Siti Maryam ibadahna wa asyata imrota Firaun sareng ibadahna Siti Aisyah istrina Raja Firaun. Ibu lamun rek maca sejarah ari Siti Maryam teh eta nu janten parajina Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tak lamun urang ayeuna aya nu ngajuru nguruskeun ngajuru ya hadiahna teh wa ila hadrati nya Siti Maryam bin Imran wa Aisyata imrota Firaun nya radhiyallahu anhuma al-Fatihah. Hadiah kaita dua jalmi nyata ka Siti Maryam sareng Siti Aisyah eta teh nu marajian Kangjeng Nabi urang dua-duana. Siti Aisyah, Siti Maryam ari ngaran Siti Maryam teh ibu can pernah boro-boro naon cenah boro-boro adak jeung lalaki can pernah amprok jeung lalaki ngan ukur jeung bapana wungkul kitu ge ngan naon ngan ukur nganteran dahareun keur buka puasa. Sabab ari Sayyidina Nabi Imron teh teu kagungan putra. Nya. Imron teh teu kagungan putra. Ngadoa beurang peuting eta teh nabi. Nepi ka nadar pula lamun teu boga budak rek sieun rek jadikeun tukang ibadah ka Allah. Nya. Umurna geus 60 tahun maka turunna aya parentah puasa 3 poe. Jadi eta Kangjeng Nabi Imron teh piwarang puasa 3 dinten. Neme begitu geus nini naon cenah ngandung tong aneh lamun ayeuna aya geus kolot masih keneh keureuneuh aya ti dituna barang ngandeg borosot anak awewe. Nah diurus teu pernah kaluar ti imah diteuneun di mihrab ari mihrab teh loteng nu pangluhurna beurang peuting ibadah puasa di beurangna ngan aneh ya ramana nu janten ramana nya Nabi Imran begitu anjeunna mereka daharan asal usum tiris dahareun teh hararaneut geus aya dahareun dirijian ku Allah teh asal aya usum panas dahareun anu tariis mun ayeuna mah dina kulkas nya ditanya neng ieu teh hada rizqun fa minallah ieu teh rezeki ti Gusti Allah.
Tidinya Siti Maryam ibadah berang putih. Tidinya yes Nabi Siti Maryam kenging timbalan wahyu. Saur Gusti Allah he Jibril bejakeun ka Siti Maryam bahwa Siti Maryam bakal boga budak. Rawah Siti Maryam datang malaikat Jibril, hai Maryam anjeun bakal boga budak. Ya Jibril rek kumaha boga budakna kula boro-boro adat jeung lalaki can amprok sakali-kali acan terkecuali jeung bapak kaula. Engke kumaha tanggung jawabna pokona ke lamun aya nu nanyakeun tanyakeun wae ka orok. Tadi antara orok nu bisa ngomong teh barang bereset nyaeta Nabi Isa alaihi salam. Ceuk saur malaikat Jibril, "Hei Maryam, Allah mah maha kawasa. Boro-boro anjeun naon anu teu boga salaki nya cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam mah eueuh indung eueuh bapak jadilah Nabi Adam." Jadi tong aneh ya ari Nabi Isa mah aya indung eueuh bapak, ari Nabi Adam mah komo eueuh indung eueuh bapak. Aya deui aya anu aya bapak eueuh indung. Saha nyaeta Siti Hawa. Siti Hawa mah eueuh indung ngan aya bapak unggul nyaeta Nabi Adam. Nu mawi naon sababna ibu kudu taat kudu nurut ka salaki teh sabab ibu teh diciptakeun ku Allah dina tulang iga lalaki. Tak saur Kangjeng Nabi lamun jelema meunang sujud ka makhluk ku kami awewe teh sinah sujud ka salakina lamun meunang sujud. Jadi ibu mah geus dijamin surga teh kieu ya. Ibu mah dijamin ahli surga teh cukup neangan karidoan salaki lain karidoan kolot. Lamun lalaki eueuh jaminan terkecuali aya ridho indung jeung bapana. Ibu mah cukup penyen karidoan salaki geus jadi jaminan ahli surga. Jadi pan ge cenanya najan tukang ibadah tukang naon oge amek we salaki bendu umpamana ya. Ibu puasa. Ibu berang puasa, penting tahajud. Nanti hiji ibu teh pasea jeung salaki. Usaha urang leuwih gede tibatan salaki. Urang nunjuk-nunjuk ka salaki. Ari meunang sia mana ieu ke kabeh meunang aing. Tah, bahasa kitu teh digugurkeun kabeh amal ibadahna ku Gusti Allah. Ya. Tak kudu ngajaga teh ibu kudu ngajaga teh. Jadi kuncina ibu hayang ka surga mah teangan karidoan salaki sakitu. Ridho we salaki. Ya aya hiji carita. Dina carita jadi kieu. Aya hiji jalma anu can boga anak kieu. Begitu Kangjeng Nabi ngaintrusikeun jihad perang fisabilillah eta jalma anyar pangantenan. Kabayang lah anyar panganten mah. Nya memejeuna sono. Nya. Begitu saur salakina neng akang meunang panggilan ti Kangjeng Rasul. Akang rek ngilu perang. Mun cenah ngan wayahna anjeun ulah kaluar ti imah. Sakitu saha wae. Tidinya anu akhirna masyaallah begitu non begitu angkat perang nyayo perang teu lami meureunnan 3 dinten adina datang laporan ngabejaan ka lanceukna anu ulaheun kaluar ti imah teh teteh naon di cenah naon dek bapak emak cenah bapak gering wayahna cenah longok aduh mangkaning ladek dipuncit ya. Mangkaning ieu teh wasiat salaki ulah kaluar ti imah. Dek wayahna bejakeun hampura teteh moal bakal bisa ngalongok bejakeun. Datang deui laporan di bapana teh maot. Bapana teh maot anu akhirna teteh bapak teh maot
tidinya masyaallah ceurik anjeunna da kulantaran urah kaluar ti mate nurut teh ka salaki anu akhirna tidinya datanglah utusan ti Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi mah tos dipasihan uninga ku malaikat Jibril kieu. Anu akhirna kumaha? Ceuk saliwat mah kejem. Ya, ceuk saliwat mah kejem kolot gering kolot maot ge eta anak teu ngalongok-longok acan padah nurut ka salaki. Tidinya kenging wahyu ti Allah bejakeun cenah Muhammad eta awewe kulantaran baktina ka kolot eta kolotna teh kuduna mah jadi ahli nar. Kolotna teh kuduna mah jadi ahli neraka ngan kulantaran eta budakna bakti kanu jadi salakina maka menang ampunan kolotna jadi asup ka surga. Tah bakti ibu ka salaki teh jadi ampunan keur salah keur indung bapa urang. Ya, ceuk saliwat mah kejem. Jadi kuncina eueuh deui jadi istri mah eueuh di teangan teh karidoan salaki termasuk ieu dina bulan puasa sing ridho udang peuting nyangu dan nyangu ayeuna mah ieu mah di ieu nya di Amerika kitu nya. Di Amerika ayeuna mah nyangu teh loba ku magicom. Jadi di urang mah moal kitu nya. Jadi nyangu teh bari sare bisa urang bisa ngareuyeeh tadarusnya zaman ayeuna mah. Naonna teu ngahanetkeun ge mah tinggal kana magicom deui nya di Amerika mah. Mun baheula mah pantes lamun irung can hideung teh can asak. Komo musim hujan. Kuat nongge, kuat ngetak eta teh. Ya. Neng make teh geuning make corong teh make awik geuningannya songsong. Ya, kan kadang-kadang lamun masuk malik deui kulantaran deukeut teuing kakenyot lebu teh kana. Irung pinuh ke lebu, bibir piluh ku lebu. Tanya eta. Jadi kahiji ya dina bulan puasa teh teangan karidoan salaki saha wae istri nu neangan karidoan salakina diberi ganjaran Siti Asyah sareng Siti Maryam. Begitu borosot teh. Ya, ya Siti Maryam ya tukang ibadah diuji ku Allah. Begitu datang orang-orang Nasrani bereset, wah anak jinah. Ya anak saya cana Maryam. Ya anak saya cana Maryam. Cana mana teh tukang ibadah, mana teh tukang salat, tukang puasa geuning cana mana boga budak eueuh bapaan. Ieu budak saha? Nah, tidinya eta barang barosot anak, eta caur Siti Maryam make isyarat. Cek urang mah tanya ieu budak. Barang kitu ye orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ayeuna nanya, "Hai orok, ari maneh budak saha?" Ceuk eta nabi sa, "Ana Abdullah, kaula teh hambana Gusti." Nah, dipengkolkeun ku orang-orang Nasrani, "Oh, anak Allah." Nah, kitunya. Jadi kesimpulan mah kitu. Jadi padahal mah naon cenah? Anak Abdullah, kaula teh hambana Gusti. Encan Siti Asyah wali tak aya awewe nu jadi wali ya. Aya dua awewe nu jadi wali teh hiji Rabi'atul Al-Adawiyah. Ai Rabi'ah Al-Adawiyah teh eta teh artis tukang nyanyi di mana? Di hotel mun ayeuna mah. Tukang nyanyi di karaokean nya, di hiburan nya. Eta menang hidayah taufik. Anjeuna janten seorang waliullah tukang ibadah menang hidayah ti Allah. Ayeuna keur salat kulantaran jadi teu rame. Hotel teh jadi teu rame sabab bintangna we nu panggelis-gelisna eta Rabi'ah Al-Adawiyah jeung sorak nu pangalus-alusna. Bisa ngangkatkeun nyaeta pamorna eta hotel nya karaokean. Nah, tidinya anu ayeuna keur salat, keur ibadah ditinggal ieu, diteang ieu mun ayeuna mah ku naon kitu nya.
ku bodyguard teh keur salat tidinya naon ngalaan orai ngalaan kalak di naon ditadrukeun kana bundukna Rabi'atul Al-Adawiyah eta orai macok kana cepilna macok kana bundukna kalak maracokan ku nikmatna ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa macok orai jeung kalak pan urang mah kureungit teh geus geus teu kuat urang mah tah eta ibu nu neangan karidoan salaki teh baktina ganjaran anu dipigawe ku Siti Maryam sareng Siti Asia teh dipasihkeun ka istri anu neangan karidoan salaki. Ya malah cek ustaz dia cek hadis ya. Wa man sing sajalma Bila walidayhi numieun alus ka indung jeung bapana pi Ramadana dina bulan Ramadan nah nyieun kahadean boga milik meureunna diantiran terbuka tersaur yan alu bakal menang nadotala bi rahmati bakal menang perhatian ti Gusti Allah kalawan perhatian penuh ku rahmat Allah teh nyaaheun urang tong-tong dipikanya ku Gusti Allah urang dipikanya ku dunungan atau moal boga pamimpin nyaaheun ka urang teh selalu perhatian bahasa mah kitu nya jadi ke Gusti Allah bakal selalu perhatian ketika urang diperhatikeun ku dunungan urang boga dunungan boga bos perhatian ka urang teh nyahoun urang teh boga beas nyahun tapi lain nyaho wungkul da loba ka urang lain teh nyahun Ustaz Mansur teh boga beas nyahun tapi jeung diberekna urang mah kur nyaho wungkul ngan teu bisa teu mah perhatian kalawan pinumpukanya eta keur nyieun karidoan eran nyieun kahadean beda ari kasalaki mah tadi nyieun ridho ari mah nyieun kebagusan sing alus ka kolot teh nya kade ulah aya bahasa anu goreng ka kolot teh mun aya caritaan goreng nu sakira-kira matak ngabingkeun ka kolot ulah rek dicaritakeun ulah we wani-wani ke mah abdi teh keur meunang ka pusing meunang ke mah abdi teh kieu mah kolot teh nepi ka ceurik ka kade cukup we ka indung mah doakeun kitu bahasa mak doakeun mah nya sing lancar abdi aya naon aya doakeun pokona nya jadi kolot ulah rek nepi ka ceurik ku gara-gara ngadenge urang curhat atawa naon kitu insyaallah teh karaosnya ku sim kuring karaos nu kaopatna saha jalma anu hadir tah sajal manu hadir ka majlis taklim ya di bulan Ramadan salengkahna teh dibales ibadah sataun insyaallah betulnya tak tong liburnya kesugan libur namang teh temporek lebaran nah. Man asroja ya sajal mah nu ngahurungkeun lampu fi masjidin di jero masjid min masajidillah di masjidna Allah fi Ramadana dina bulan Ramadan nyetrekeun lampu ngahurungkeun lampu di masjid tuh nya kana lahu nuron bakal aya eta jelema teh cahaya fi qabri di jero bakuna bakal jadi cahaya wa kutiba jeung dituliskeun lau ka eta jalema sawabal musallin fi dalikal masjid nu salat nu tarawih di eta masjid dituliskeun keur manehna ganjaranna teh keur ngawurungkeun lampu jeung bari teu ngurangan pahala ka jalma nu salatna wa salat bil alail malaikatu jeung dipangmentakeun hampura ku malaikat jeung dipangmentakeun hampura ku malaikat anu nanggeui aras nya jeung salagi eta lampu hurung keneh di masjid ulah ke ku batur hurung pareumane ku urang teh hurungkeun lain kitu maksudna
Da urang kapilan ku batur kurang teh pareuman hurungkeun deui atuh ruksak kena. Nah, maksud ngahurungkeun di dieu mah urang mayar listrikna. Ya. Cek kira-kira lamun teu dibayar hurung moal dicabut. Ya. Tak mah kitu tah. Mentak geuning di urang mah alhamdulillah nya. Komo mereka daharan. Belum batak nu saya nama tapi alhamdulillahnya di urang mah geus aya rolling geuning nya mode ke naon teh. Sodaqah tarawihnya. Baheula mah ngan ukur likur unggul asal likur. Pinuh teh cenah. Da sobna loba dahareun. Nya baheula mah tak kumaha itu dahareunana tah. Dahareunana nu arane nu sakira-kira di dahar. Da opak mah geuning geus teh bareukeun ayeuna mah. Ya. Sok ayeuna ye di nu hajatan dodol geus teu pati di dahar, wajib teu pati di dahar. Nu matak kudu simpel ngikuti zaman. Nya medekeun opak. Ai baheula mah bener teh. Mane teu ngadodol-dodol acan da teu moal matak doraka ieu moal. Yakin moal. Lain henteu jadi syarat. Nu jadi syarat mah naon daging. Ya, lamun urang hajat eueuh dodol wirang moal. Lamun urang hajat beakeun daging. Wirang moal. Hutang eta urang sini. Daging utamana. Ya. Nah, jadi anu maksud ieu teh zaman kiwari aya perbedaan entong untuk itu perubahan zaman. Jadi orang kudu mengikuti zaman tapi sesuai henteu matak ngarobah kana naon kana padilah nya baheula makan lempang ayeuna mah hadir bisa tumpak motor baheula mah hajat cukup bungkus ge pada balakan mah daun jati pira kurang make daun jati wae sok ayeuna kira-kira lamun hajat bungkus wae make daun jati dipiceun mah budak ayeuna mah dipiceun gitunya urang kudu geus tiasa ieu. Nah dina bulan puasa teh cenah kahiji urang nyieun hadir tolabul nu kadua sing bisa ngiluan mangmayarkeun listrik ini sadako geuning sok aya nya ibu-ibu meunah alhamdulillah geuningan sok aya kenceleng eta teh judul mah keur naon nyaeta keur ngahurungkeun masjid wa ima hurung lampuna wa ima mere sumangetna termasuk tangamparkeun samak. Da kira-kira kalotor jari jipen mah jari jipen ngamparkeun samak kasimkeun sok bunga teh lamun pas Jumatan geuning nya sok aya pengumuman Bu RT atau Bu Haji Lurah mangga ibu-ibu diantos ayeuna teh Jumat urang ngepel bunga emang kudu kitu eta nya kudu kitu loh eta teh rebutan pahala ngaranna teh moal karasa ayeuna mah karaosna urang dina nalika geus aya di jero pakuburan ya dadunya mah sok abdi sok kabeung sok ieu nya